dulurna anu 7 ronghok ngarintip. Barang jam 12 Hasan pinah karanjang Minarasa kaget sampai anana dilugaikeun Hasan dijejek ragag kahanda. Geblug deh Hasan ragag kahana. Eta nu ngintip mani ngagoak si bungsu cece Kang Hasan ragag. Cek dulurna gelo saker ngintip ulah ganeng cicing. Kenting dages kolot ieu moal nyerieun. Barang ganti peting deui Hasan Basri kitu deui bae hanyat deui karanjang Minarasa kaget deui dijejak deui geblug deui Hasan teraga. Barang gancang riwayat ya Hasan dugi ka 10 kali ragag 10 peting pindah karanjang Minarasa. Barang ganti peting deui Hasan teu weleh ngarayap deui. Barang dijejak ku Minarasa raja majeuhna eta Hasan jadi ragagna teh nutug Hasan ragagna. Jadi Hasan boga rasa jengkel jeung boga rasa nyeri. Cek Hasan Basri aing mintak paeh ku ragag mesin boga pamajikan geulis kieu. Masing benar boga pamajikan geulis ge aing mentak paeh ku ragag kieu teuing mah. Eta Hasan Basri teh ngelek samping panjang. Lajeng keluar eta Hasan ti kamar eta nya ka tengah imah. Hasan teh mamawa samping panjang. Barang datang ka tengah imah samping dikojongkeun kana meja. Jadi Hasan hees di kolong meja. Dulur namanya recet cece itu Kang Hasan punung keluar ti kamar. Cicing seulah ganeng keur ngintip. Barang sajeroning aya di kolong meja Hasan Basri ngadangding nyisiniran eta bojona ngan bahasana mah diarabkeun. Ngan pisunaeunana teh kieu saha nu sok tajah teh jeh kasalakina eta pasti 2 raka cek Hasan. Sinir sampirna teh kitu ngan bahasana diarabkeun ai pisunaeunana teh eta kitu saha nu sok tajah teh jeh kasalakina eta awewe 2 raka. Barang Minarasa nguping lilirnya ngadenge eta teh sinir kitu awewe nu sok tajah teh jeh kasalakina teh doraka. Jadi Minarasa teh ningali kana ranjang Kang Hasan eueuh aduh Gusti meureun aing nu doraka teh. Sebab jajak-jajak kasalaki Minarasa lajeng lungsur nangis milari Hasan. Barang kapangi di kolong meja taras bae nu geulis nangis Kang Hasan atos bae ulah nyisiniran bae ka abdi ge ayeuna mah rek pasrah ka akang kajen teuing can nepi kana janji engkang mangga urang ka kamar. Hasan Basri teu weleh tahan harga bae basana akang mah mung hees ngahiji nu metak pindah ka kolong meja akang mah teu hayang ngahiji jeung pamajikan. Ya Allah Kang wayahna ulah nyisiniran hayu urang ka kamar digusur Hasan nyokolan kana suku meja atuh ka bawah jeung meja-mejana. Anu akhirna ringkasna riwayat Hasan laksana malam Jumat ka Minarasa. Barang enjing-enjing saderekna meulemenyan ngan teu sagede peureup bari seserian bararungah teuing. Cek Hasan sama meureun ngarintip jeung serikeun akang bae.
cek si bungsu teh kieu jawabna Kang abdi mah aing ngintip mah henteu nganti waktu pukul doraka abdi nyararing ye cek Hasan atuh sia mah nyaho ti mimitina aya kitu ngintip. Jadi Hasan Basri rumah tangga jeung minarasa nyaeta anu katurunan jin. Beres roes repeh rapi sareundeuk saigel kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Lamun kacai urang Karawang sing daek mararani lamun ka darat atuh wayahna sing daek sarolat. Eta Hasan Basri neangan karidoan ti Allah sajeroning hirup sebab bakal balik ka alam akhirat. Sabulan 2 bulan rumah tangga 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan bobotna ieu teh nu geulis barang 7 bulan salamet nyalametkeun patuangan mah 7 sasi. Jadi Hasan Basri parantos bobot bojona 7 sasi ngayakeun salametan saaya-aya jeung saderekna anu 7. Barang 8 bulan 8 bulan biasana sok tereh lahir dedeh teuing minarasa parajina mani 7 saderekna nu bakal nampak si bayi. Barang bereset lahir ya anakna alhamdulillah eta anakna lalaki. Minarasa kejadian lahir anu aya di Pulau Sehab. Jadi ari anakna barang bereset lahir ditingali nyaeta lalaki. Barang cuplak pusir dibere ngaran Nuril Basri. Eta ngaranna teh Nuril Basri, ibuna ngan ukur ngaheujeunkeun. Anu ngarawatan mah eta saderekna anu 7. Berang peting ayo atuh pohara diraksa dijaga. Ulah aya reungit euteup dina pamunteun eta si bayi. Jadi Hasan Bunga kagungan putra lalaki jenenganana Manuril Basri. Teka caritakeun Hasan Basri anu parantos kagungan putra kacaritakeun Ki Bahrom geus mawa deui jelema jalan dinya maksudna rek hianat deui. Ki Bahrom geus mamawa deui jelema anu maksudna rek dibawa ka puncak Gunung Mega. Jahat dewa. Hasan Basri keur ngaloneng jeung saderekna anu 7. Barang ret ningali kapalih kaler aya nu numpak kuda duaan ka dieukeun. Barang diawaskeun ku Hasan Basri kunyuk Bahrom geus mawa deui jalema. Cek Hasan Basri, barudak hudak aya naon Kang? Ya. Siap. Ieu manusia nu jahat. Ieu nu kasebut ngaran Ki Bahrom ne. Manusia geus asa 88 tangkorek manusia di Gunung Mega. Akang can senang lamun can paeh Ki Bahrom. Ieu moal salah manusia rek dibawa deui ka Gunung Mega ieu. Kang, wani akang ngalawan? Ulah ditanya akang, nepi ka paeh akang senang dunya akhirat. Kang, lamun sakira-kira teu wantun makeun we neng nu ngahareupan, alah si awewe caricing. Pala dirin yasan giling tangan, make baju wajah sagala wajah rek tasya jeung Ki Bahrom. Barang eta Hasan Basri nek nyamperkeun Ki Bahrom kalayan rek megatil ka dia catang. Cek Hasan Basri Bahrom segera turun ieu teh aing ngaran Hasan Basri nu dikaniaya di Gunung Mega. Bahrom turun.
Wow anjeun ya Hasan Basri anu dihianat ku anjeun di puncak Gunung Mega